Kiwari teu karasa 3 tahun urang babarengan. Silih tempas, silih rojo sauyunan jeung babaturan. Kiwari waktosna urang ngegantkeun ieu sakola. Pikeun milarian ilmu anu leuwih luhur. Rugian naon anu diajarkeun ku Bapak Ibu guru sing janten manfaat kanggo urang sadaya. Asa kamari kene sim kuring mlebat ka sakola ieu. Ayeuna tos kedah patulai tindeung deui. Pileuleuya. Sapunyere pegat singkai. Kiwari ayeuna urang tos lengusna kedah papisah. Dina perpisahan ieu sanes perpisahan anu ahir. Dina waktosna urang bakal patepang deui ku uji-ujina Allah Subhanahu wa taala. Berencangan di mana wae oge anjeun sakola ieu sanes anu dihareupeun ku urang sadayana tapi ieu kanyataan sanes hal anu sae rasakeun paanggangna urang sadaya. Hatur nuhun